wasallam, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkari lam yazidhu minallah illa bu'dan, lam tazidhu minallah illa bu'dan, lam yazidhu minallahi illa bu'dan. Wa fi riwayatin ukhra, man lam tanhahu salatuhu anil fahsya'i wal munkar fala salatalah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sedacan diteraskeun kana acara sami-sami urang sasarangan maoskeun kalimatut thayyibah. Malah bandar hiji dibersihkan manah urang tina patekadan anu kirang sae. Dua, tambih dipaparin kakiatan akidah sinara keimanan, tambih kiat ketauhidan ka Allah Subhanahu wa taala. Nomor katiluna supades hate urang ikhlas hadir di dieu teh iwaltil li'ila'i kalimatillah kanggo ngagungkeun agama Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allah sarang ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la mawjuda illallah, la ma'buda illallah, la matluba illallah, la maqsuda illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillah. Hadratal mukarram wal muhtaram, pengatur waktu penata acara anu kuring kuring dipihurmat. Wahadratul mukarramin wal muhtaramin wal mu'azzamin, para alimil ulama, para kiai, para asatid, guru-guru urang samudayana, alladzina lam yusamma ismuhum ta'ziman wa ta'liman wa takriman wa mahabbatan lahum, anu kuring kuring dipikahurmat. Oke, aparatur pemerintah setempat,
dikawit RT RW kepala desa berikut calon kepala desa anu taringa cingcring dipayun anu kusim kuring dipihormat mugi-mugi ku Allah dimuliakeun. Hadirin wal hadirat, ibu-ibu bapak-bapak sadayana di mana wae sumpingna anu sami hadir di haflah mubarakah anu kusim kuring tikinten dipihormatna mugi-mugi ku Allah sadayana dimuliakeun. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Ngaturkeun nuhun ka sadayana warga masyarakat KDKM Nurul Iman Sun Cirebon anu parantos nyangkolongkeun waktos nyumbangkeun hartana tanagana anu udunan beasna anu udunan jengkol asin feveteko jeung sajabiana mugi-mugi ku Allah sadayana sing kagentoskan ku ganjaran anu berlipat ganda. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bukan hanya di dunia tapi parat tugikeun ka akhirat. Amin. Dan naon atuh ibu aya nama sagala rupa ge kudu make duit. Tuh kompak kana duit mah. Kudu make duit. Rek rajaban make nyieun panggung make tendana ge pake mubaligna oge kumaha ieu teh kan ieu era panitia Allahu akbar kabira walhamdulillah kasih alhamdulillah alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain. Amin. Amin. Titis tulis ti ajali kulak canggem ti pangeran guratan ti lauhil mahfudna takdir tetiasa dipungkir kadar tetiasa disinglar jauh-jauh dijuk-juk anggang-anggang diteang ngalegeukeun ngabandayut ngembat-ngembat nyatang pindang urang sadayana alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wabil khusus najisim abdi pribadi di dieu ngaraoskeun bingah amar watasuta bingah nu kagiri-giri malahan mah bingah anu taya hinggana tiasa patepung lawung sareng ibu-ibu anu ditarudung anu pendek atanapi anu jangkung anu gendut atanapi anu begung boh anu nuju calik atanapi nuju nangtung anu beuki urap daun sampeu atanapi urap kangkung sok sanajan teu kawean kursi oge teu matak pundung sabab teu aya di suprih iwal ti ridho ti Gusti Allah anu maha agung mugi-mugi sadayana ku Allah dipaparin pitulung. Amin. Ya Allah ya Rabbal oge ngaraoskeun beungah tiasa bermuwajahah sareng bapak-bapak anu dikaropeah anu katingalina ngangge sarung sehingga mangge koko sehingga katingalina beuki gagah didangdanan ku sikap sopan santun sinareng ramah tamah mugi-mugi sadaya diparin istiqomah dina ibadah. Amin. Allahumma Allahumma kitu deui ngaraoskeun bahagia tiasa papendak sareng para pamuda anu katingalina gagah perkasa bahkan luar biasa boh anu jomblo atanapi antos gaduh belahan jiwa mugi-mugi sadayana para pemuda ku Allah dijantankeun pamuda anu takwa anu baris kenging ridho Allah azza wa jalla. Amin ya Allah ya Rabbal teu kalangkung bingah anu kagiri-giri tiasa papendak sareng para pamudi anu gelisna kawanti-wanti gelisna lir bidadari gelisna lir bidadari anu sok turun tina pelangi malahan mah kasolehanana anu tos terbukti kan sim kuring pesan ka istri-istri ulah sok nurutan artis tina TV make baju merecet satingga bujalna kaciri komode make calana pondok anu tina pengpelangan panjang nangan 5 cm bahaya katingali apemna engkena menu katingali nu bahaya deui bau tarasi leuwih bahaya pisan lamun lempang ti peuting bisa-bisa diberi kunti. Amin ya Allah ya Rabbal jodoh itu udah diaminan gerak. Astagfirullah diaminan
Buah gelo orang dia. Ibu-ibu daramang sadayana. Damang. Bapak-bapak. Di mana-mana eta bapak-bapak tuh lulus teh harti. Bu, gelang heula meheras. Allahu Akbar. Daramang sadayana. How are you today? Aduh, ngan sakit begitu nih teh Pak Atma terang nanti. Kenapa deh aduh guru sim goreng Pak Atma. Selalu hadir alhamdulillah fi doana Pak. Allahu Akbar. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada kesempatan kali ini urang sadayana masih tiasa sasarengan di ieu haflah mubarakah ngajalankeun parentah Allah muktasna talabul ilmi sebagai tanda syukuran ke Allah Subhanahu wa taala, tawis syukuranana tawis mika cinta ke Allah jeung ka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dadalah lamun urang teu aya rasa cinta ka Allah jeung ka Rasulna ngeunah keneh dicing di iman. Hayang ngopi tinggal nyeduh, hayang dahar kantun am, di dieu mah hayang dahar teh kudu ngadaguan ngaji heula. Coba nu ngajina teh Gusti. Gitu. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Alhamdulillah. Urang sadaya paparin karimatan ku Allah sehingga tiasa ngalangkahkeun dua samban. Mugi-mugi urang kalepetkeun kana dawuhan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan ilal ilmi fasalakallahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menjalankan melangkahkan kakinya menuju tempat ilmu, maka insyaallah Allah akan melangkahkan kakinya menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Amin. Ya Allah ya Rabbal. Nyata urang mah geuningan sekali waktu lamun ngaji teh sok ngaji teh sok aya untungna, lamun teu ngaji teh sok aya untungna. Sok rajin eta aya nini-nini nu nyebut untung lamun teu ngaji. Ece bejana kamari aya rajaban. Muhun di mana? Di Cirebon. Saha ajanganna? Teuing atuh da jaba begang ajanganna teh begang orongoh jaba jabrik. Astagfirullahaladzim, teu jawaban teh Pak Ustaz. Rame henteu ngajina boro-boro. Untung aing teu milu ngaji. Eta bahasa. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Padahal mah rugi, ibu rugi lamun urang teu milu moal ka surga. Hoyong ka surga. Hoyong ka surga. Yakin? Moal hanya kal. Urang ngadu asa sarangan ya Allah ya Rabbana, mugi-mugi ibu-ibu jeung bapak-bapak di dieu sadayana sing maraot. Ai ka surga hayang ari modarmu. Teka harti. Bu surga aya di mana, Cing? Di akhirat. Lamun urang hoyong ka akhirat, kedah naik elep nu mana? Kedah kumaha heula? Hoyong maot. Embung aing maksudna. Ari asup ka surga hayang ari paeh embung, kudu maot heula atuh. Aduh ya Allah. Tapi kok kita mudah-mudahan orang sadayana dilebetkeun ka surgana Allah bari maot husnul. Bari maot husnul. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah biha husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mugi-mugi urang samudayana dipaparinan maut husnul. Amin ya Allah ya rabbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Ieu teh acara peringatan
Isra Mi'raj atau lamun ku urang Sunda mah disebut nanti Rajaban. Rajaban. Lamun di Tasik mah Rajaban teh warnana teh koneng, Bu. Terang Ibu Rajaban. Rajaban teh warnana teh koneng, sok nangjugruk di sisi jalan lamun keur jalanna di omean. Setum atau weuh kanyaho ih. Amit. Tos kantos Ibu naik setum. Tereh Bu naik setum. Tereh kesel. Lamun Ibu hoyong tereh ke Jakarta naik setum. Nah, gitu. Naik setum. Insya Allah modar di jalan. Nah, gitu. Hari ini kita semua memperingati Isra Mi'rajnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sebagai tanda kecintaan kita terhadap Allah dan juga Rasulnya, sebagai bukti bahwa cinta kita kepada Allah dan juga Rasulnya bukan hanya di mulut saja. Dasadayana lamun ditaros kusim abdi, kalau semuanya saya tanya cinta kepada Allah dan Rasulnya, pasti jawabannya cinta. Yakin sadayana ngajawab cinta. Tapi nu jadi pertanyaan, sudahkah Anda membuktikan kecintaan Anda terhadap Allah dan Rasulnya? Jawabannya can pugu. Can. Kalau kita mencintai seseorang, maka perjuangkanlah orang yang kita cintai. Kalau kita mencintai agama Allah, maka perjuangkanlah agama Allah. Kalau kita mencintai Allah, maka perjuangkanlah agama Allah. Kalau cinta mencintai Rasulullah SAW, maka perjuangkanlah ajaran Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sok emut sim abdi kerjaman susuratan baheula di pondok. Biasa pada susuratan jeung istri teh baheula mah can usum SMS anu dialungkeun teh layar teh. SMS-an ngan hanya kalna we mentok wae. Teu boleh neungar cadas we eta. Gagal jeung gagal. Gitu tah Kang. Aduh kumaha ieu. Kaget. Gagal maning gitu. Sok emut kerja wal kampung keluarga dengan wah ai santri mah biasa garingannya susuratan ge ku Alfiah. Biasa sok aya Alfiah di dieu. Sok aya nu susuratan ku Alfiah. La aqudul jubna anil haijai walau tawalat sumarul a'da'i. Kunaon cenah eta teh? Cek awena teh. Walaupun musuh beribu-ribu datang, walaupun banyak saingan, walaupun orang lain banyak yang mencintaimu, tapi aku tidak akan mundur sedikit pun untuk memilikimu. So sweet. Naon? Sweet. Ini atulah anyar. Ditamal deh ke istri teh wapas lumas gulin bihar pijarin au bi idopatin kawas liajri. Walaupun gunung tinggi menjulang, lautan luas membentang, tak akan pernah menghalangi cinta antara kita berdua. Walaupun jarak memisahkan kita, cintaku hanya akan tetap untukmu. Oh my darling, I love you, I love you, I miss you, I need you. Ilu, imu, inu. Kita lihat tadi teh. Nah, gitu. Temal dekul alkina wa ulqatun hasilatun bitabi'ika ulqatin binafsil ismil waqi'i. Walaupun kau jauh di mata namun dekat di hati. Osok ibu kikituan baheula. Osok tara. Di dia santri osok kikituan. Hei. Bacakeun saya akan. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, alhamdulillah. Kalau kita mencintai Allah dan juga Rasulnya, maka perjuangkanlah agama Allah, perjuangkanlah agama Rasulullah, perjuangkanlah agama Allah dan juga Rasulullah, maka kita buktikan kecintaan kita. Alhamdulillah, orang samudayana hadir di dia membuktikan kecintaan kita terhadap Allah dan juga Rasul. Walaupun orang lain menghina agama kita, menghina Tuhan kita, menghina Al-Quran kitab kita, tapi kita tetap mencintai Allah dan juga Rasulullah Muhammad SAW. Kalau cinta sudah melekat di dalam hati, sumarambah kana bayah, gubantung kana jajantung, sumulit kana pejit, ningali kararas anu gantung siga bogoh anu keur nangtung, ningali batu nu adungkuk siga kabogoh anu keur ngaringkung, lewat ka pakuburan asa ngalewatan ka patamanan, ningali leho siga rujak alpukat. Peletok kabogoh na batuk. Aduh adinda, suara batukmu bagaikan suara Lesti The Academy. Dina bangetna jerawat ke jedol segede-gede bodrek
Oh Adinda, pipimu penuh dengan intan dan berlian. Kenapa? Karena penuh adanya rasa cinta. Kalau cinta sudah melekat di dalam dada, apapun akan luar biasa. Apapun akan terasa luar biasa. Indah saja gitu. Itu kalau sudah cinta. Kita ketika orang agama orang dihina ku batur, Al-Quran kitab orang dicecele ku batur, Allah Tuhan kita dihina oleh orang lain, kita tetap berdiri tegak mengagungkan Allah, mengagungkan Rasulullah Muhammad SAW, membuktikan kecintaan kita dengan memperingati Isra Mi'rajnya baginda Nabi Yuna Muhammadin sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Itu bukti rasa cinta orang ke Allah jeung ka Rasulullah. Cinta orang ke Allah jeung ka Rasul. Ibu saudara-saudara isin sim abdi teh calik di dieu teh. Coba di luhur, coba di kursi lagi empuk deui. Ai para guru sim kuring calik di handap. Hayang kiih sabenerna mah ieu teh ngadegde. Kumpur. Allahu akbar make jeung hayang kiih sagala deui. Guru-guru sim kuring mungkin tengah irangan kata adiman sim kuring sareng hormat kieu kasadayana. Hapunten sate acana. Tapi sok sanaos kitu mugi-mugi pilih engke lepat puntennya kasadaya tong dicararekan. Maklum sim abdi mah diajar keneh ibu status teh punten Pak sanes ustad abdi mah sanes ustad santri kalapetong acan santri lagi. Ibu mun terang abdi di Kobong pagawean teh lain ngaji HS. Tapi ketelakan kukang haji mah di itu disebutnya si tumor. Nah tumor, tukang molor. Biasa di santri mahnya lamun waktu tengah poe lamun waktu siang teh isuk-isuk tos ngaji teh biasa bebeskeun hulu kana jero lomari. Bebeskeun dina lomari teh geuning sagala aya di santri mah sagala dihijikeun, kitab pangluhurna, baju di patengah-tengah kadua, sabacang sabangsaning katok sempak dan semacam lah perkara itu. Tuluy dihadapna bangsa bekal bakal beas tarasi asin jeung segala rupa bebeskeun sirah teh kana lomari geuning kitu nya surundeng anu geus 2 bulan teh ngajedog dina jero lomari. Kata hapunten kasadayana hapunten bilih sim abdi lepat bilih sim abdi aya dina kasalahan mugi-mugi sadayana kersa ngapunten bade ngapunten sadayana sasaduk ti awal keneh. Sekali deui ibu bapak hadirin sadayana hadan ya Allah wa iyyakum ajmain. Hari ini kita memperingati Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 14 kurang lebih 14 setengah abad yang lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah diisrokan dan dimi'rajkan. Diisrokan dari Masjidil Haram menuju Baitul Aqsa. Lalu dimi'rajkan dari Baitul Muqaddas Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Moal ngabahas tentang cerita perjalananana, tapi naon anu bari dibahas ku sim kuring nya eta hikmahna. Naon hikmah tina peristiwa Isra Mi'raj baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teh nya eta parentahan Allah ka umat Islam, nya eta kedah perintahan Allah terhadap umat Islam yaitu menjalankan perintah oleh Rasul dari langit teh Bu, oleh Rasul di langit wios ngadet oleh Rasul teh di langit teh oleh Isra Mi'raj baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam teh teu aya deui sanes kiripik cau sanes kiripik sampe atanapi sanes misda khusus ti Tasik ciri khas Tasik atanapi naon bae sanes kue bolu sanes kue donat komune kue apem nu tadi lain tapi oleh ti Allah Subhanahu wa taala kanggo Kangjeng Nabi untuk Kangjeng Nabi Muhammad adalah perintah menjalankan osok salat. Bapak-bapak osok salat di mana Pak, di mana salat teh? Di mana? Saware di Mas Bumi. Ibu-ibu osok salat iraha di rumah. Osok sarolat alhamdulillahirabbil
Alhamdulillahirabbil alamin. Percanten sadayana ge osok salat. Ngan pertanyaanana, nah salat Anda mencegah dari perbuatan fahsya dan jeung mungkar? Mencegah atanapi henteu? Osok ngobrolkeun batur lamun geus salat? Alhamdulillah. Osok suntak-sentak kacaroge lamun tos ngajalankeun salat. Pak, osok molototan ka bojo pamitosna tepat. Parahnya bapak-bapak banyak. Terang aku. Sedangkan cek Allah dina Al-Quran, utslu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Cek Allah dina eta ayat dua parentah Allah subhanahu wa ta'ala ka umat Islam anu khususna diparentahkeun ka Kangjeng Nabi umumna ka umat Islam. Cek Allah, utslu ma uhiya ilaika minal kitab hiji. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab hiji. Perintah Allah yang pertama, bacalah wahai Muhammad wahyu yang telah aku turunkan kepadamu. Wahyu yang aku turunkan kepadamu yaitu kitab Al-Qur'anul Karim. Cik bade naros osok maos Al-Qur'an. Iraha mun yasinan surat yasin. Allah. Bapak-bapak osok maos Quran. Percanten ka bapak-bapak. Percanten malahan mah ibu pami abi ameng ka bumi-bumina di dieu masyarakat sadayana khusus dusun Cirebon Quran teh malahan mengkot diagungkeun teh disimpen ge di luhur lemari. Di luhur lemari tara disimpen di handap-handap di mana? Luhur lemari. Di luhur lemari nyimpen teh bakat tingkotar dibaca di kana bulukan pinu kuramat lancak. Naudzubillah sama naudzu. Baca atuh baca ya Allah teh marentahkeun ka urang teh maca Al-Qur'an, utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Eta teh bahasa teh khusus, majaz mursal min babi itlaqil khas wa iradatil am. Ari diitlaqkeun nama khusus ka Kangjeng Nabi anu dimaksud nama jami'il muslimin wal muslimat. Bahasa nama utslu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimi utlu ma ilaika minal kitab. Utslu ma ilaika minal kitab. Utslu fi'il amar kalimahna mufrad tuduh kana mufrad mudzakkar anu dimaksud mah lain utslu tapi utlu. Kare bahasa Arab mah panjang pondokna bisa ngarobah makna. Idza tagoyarul lafdu tagoyarul makna. Matak mun bisa mah lamun nge-SMS assalamualaikum ulah sok disingkat-singkat. Ieu mah mikpeng menikot kukop. Naon artina mikum? Nepikeun ka ira mah tanda tanya eta Kang. Atawa disingkat assalam melekem. Allahu akbar. Nepak tarang. As pas di SMS na M3, as kartu aing mah M3. Idza tagoyarul lafdu tagoyarul di mana-mana barobah lapad maka barobah mana. Utslu kalimah fi'il amar kalimah ana mufrad tuduhkeun maknana makna jama bi makna utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Utslu bacalah. Jadi maksud didinya maka Kangjeng Nabi tapi maknana nyurambahan ka sakabeh jalma disebutna teh majaz mursal min babi itlaqil khas wa iradatil kullu majazin alaqatuhu ghairul musyabahah. Sakur majaz anu alaqahna eta henteu sarupa tegasna berlawanan eta disebutna majaz mursal cek ilmu bayan. Dina bahasa Indonesia oge aya bahasa majaz teh Pak. Pedah lamun bahasa Indonesia mah bahasa lain majaz tapi majaz. Aya majaz hiperbola. Laras kitu betul ge pembagiannya. Laras majaz hiperbola, majaz litotes, majaz ironi dan lain sebagainya. Tah itu tek harti ibu henteu. Alhamdulillah tek hartieun euy. Ngahaja kitu. Utslu ma uhiya ilaika minal kitab. Baca Muhammad anu dimaksud nama sakabeh jalma Islam.
uhiya ilaika minal kitab. Baca Al-Quran. Sebab kenapa orang kudu baca Al-Quran? Sebab Al-Quran itu adalah pedoman. Al-Quran itu adalah panutan. Jalan yang harus kita ikuti, jalan yang harus kita telusuri, semuanya ditunjukkan oleh Al-Quran. Makanya Al-Quran itu mempunyai nama lain Al-Furqan. Kenapa Allah memberi nama Al-Furqan? Li'annahu farqun bainal haqqi wal batil. Eta dina tafsirul Jalalain, tafsir Jalalain pangna di makna adimaon, pangna di ngaran Al-Furqan teh adalah li'annahu farqun bainal haqqi wal batil. Pamit lepat punten bilih abdi lepat. Dah gitu. Jadi pangna di ngaran Al-Furqan teh karena Al-Qur'an teh adalah farqun bainal haqqi wal nawan wal farqun bainal haqqi wal batil. Pemisah antara perbuatan yang hak dan perbuatan yang batil. Nyarekan salaki teh ulah atuh teu dijalankeun. Popolotot ka salaki teh teu meunang atuh teu dijalankeun. Kitu tah pemisah antara yang hak dan yang mana anu sae, mana anu awon, mana tincakeun, mana lengkaheun, mana utahkeun, mana huapkeun, bisa ngabedakeun lamun urang bisa mengamalkan Al-Qur'anul Karim. Kitu tah para ibu, para bapak hadirin sadayana. Al-Qur'an, baca Al-Qur'an. Ulah ieu mah Al-Qur'an disimpen we sina bulukan. Untung bulukan teu make jut. Kalau make jut bahaya. Telat ah. Loading ya. Bulukan Al-Qur'an teh napikeun ka pinuh ke debu. Ya Allah ya Rabbana ya Karim, baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Jadikan Al-Qur'an sebagai pedoman, jadikan Al-Qur'an sebagai imam. Jangan jadikan Al-Qur'an sebagai makmum. Ulah simpen Al-Qur'an di tukang, tapi simpen Al-Qur'an di hareup. Simpen Al-Qur'an di handap, tapi kudu simpen Al-Qur'an di luhur. Artinya baca Al-Qur'an, amalkan isinya. Kitu tah maksudna teh. Man ja'alal Qur'ana amamahu qadahu ilal jannah wa man ja'alal Qur'ana khalfahu saqahu ilan nar. Barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an sebagai imam, sebagai pedoman hidup, maka Allah akan menjalankan, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Barang siapa yang meninggalkan Al-Qur'an, menjadikan Al-Qur'an menjadi makmum, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min. Osok baca Al-Qur'an. Osok baca Al-Qur'an. Iraha saminggu sekali. Ulah saminggu sekali atau setiap hari. Setiap hari baca Al-Qur'an sebagai pedoman, sebagai imam, sebagai panutan bagi kita semua. Sebab hidup tanpa Al-Qur'an, urang sadayana bakal kasasar, teu bisa ngabedakeun antara hak, teu bisa ngabedakeun antara batil, teu bisa ngabedakeun nu bener jeung nu salah. Kitu tah batak baca Al-Qur'an. Makaning salah sawiosna ibu, salah sawiosna ciri jalma anu bakal menang syafaat ti jeung Rasulullah teh adalah orang yang anu sering membaca Al-Qur'an. Hiji jalma anu sok maca sholawat, hiji teh osok sholawat. Iraha neme baca sholawat. Lamun hayang menang syafaat ti baginda Rasul, baca sholat. Sok ayeuna bari ngantosan caroge uih teh kebon teh Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi ballighul wasilah. Terus ibu teh zikir mau sholawat ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suami angka, suami sumping teh ayu mau sasalawat sasana ieu mah lagu ayat ayu ting-ting. Astagfirullah. Salaki ini lagu dasar kau keong racun. Allahu akbar. Allah ya Rabbana ya Karim. Gitu tah. Hiji tah. Sebagai pedoman tuntunan pemisah antara yang hak dan yang batal, bacalah Al-Qur'an. Siap membaca Al-Qur'an? Siap membaca Al-Qur'an?
anu teu maca Al-Qur'an unggal poe sing bodog. Cak sia. Ongkos siap. Siap membaca Al-Qur'an? Siap bodog? Teu siap bodog mah atuh urang ganti sing bisulan dina tarang sagede baskom. Kagok aing lah. Baskom ini nya katutupan irung. Baca Al-Qur'an. Baca Al-Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Allahumma arhamna bil Qur'an. Zara. Waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal. Mangkaning ibu urang teh bakal maot. Urang teh bakal Pak Lurah bakal mat. Kiai oge bakal. Calon kepala desa bakal mat. RT, RW, ibu-ibu, bapak-bapak, parawan, randa, duda, Ujang Anwar, enak banget loh. 1000 tahun lagi. Orang saya nggak bakal maut, ibu tos maut teh bakal dikubur, tos maut teh bakal. Mangkaning dikubur ditinggalkan sorangan sih. Yui. Sorangan. Abi mah cenah bungkusan ku daun cau mah disangka lepet ku malaikat teh. Moal bisa. Tidak bisa. Sangka uras. Abi mah tong dibungkusan ku kain kapan ajengan. Abi mah hoyong nate hoyong ku bungkus wajib. Warna berem. Kata pada malaikat kadenya. Ya malain mayat wajib. Di dahar sih ku malaikat. Macem-macem eta anu ngabodor gitu minangkana. Teu dibawakeun imawat malaikat malaikat tipu sok sana jadi bungkusan ku bungkus wajib. Rek dibungkusan ku naon bae, tetep bae malaikat bakal apal beda tuh beda alam. Beda. Carana film aya pocong pinky segala rupa Gusti ya Allah ya Rabbal. Mangkani anu bakalnya angan orang di alam pakuburan teh ibu lain lampu Philip anu 40 watt lain lampu neon anu badag lain lampu LED lain, tapi bacaan anu bakal nyarangan ka orang di kubur teh adalah lain pamajikan, lain salaki, lain tapi amal. Waladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Anu bakal nyarangan ka urang teh jaga teh sanes caroge ibu sanes ulah sok pede, ulah sok GR. Lain caroge lain. Kur dikubur mah corik salaki teh ngan cerik teh sabalah. Nu kenca wungkul, nu katauna mah ulah ilik-ilikan randa. Anjir aing pejet bapak-bapak. Geus aing tadi kayu. Sedih salaki sedih nama. Corik sabalah nu belah kenca, nu katu mah culang-cileng mana ieu keur ganti.
Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsira. Memang kerbobogan mah ya Allah ya Rabbana mari janjiku padamu cintaku padamu sehitut semati muncrat. Bakatku sehitut semati muncrat deui. Bakatku sehitut semati. Ah gitu. Lain sehidup semati deui bakat tingkos kaliwat hidup teh sehitut semati. Bohong sia bohong. Geus dikubur mah tong boroding ngangguan 7 poe 8 poe harita kene geus jelalatan mata. Jelalat dasar lalaki. Dasar lalaki. Itu boh lalaki mah. Mata kabeh teh bogoh ka lalaki oge. Hadirin wal hadirat rahimakumullah hadani Allah wa iyyakum ajmain amin. Ya Allah ya rabbal alamin. Nu kadua parentan Allah dina eta ayat wa aqimis shalah. Adegkeun salat, jalankeun salat. Sebab salat merupakan hadiah dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balahan macam Allah salat adalah tanha anil fahsya'i wal munkar. Mampu mencegah dari perbuatan fahsya jeung perbuatan naon ari fahsya? Fahsya itu segala perbuatan anu dilarang ku agama. Lamun cek menurut Imam Qurtubi. Menurut Imam Qurtubi yang dimaksud fahsya itu adalah perbuatan anu dilarang ku agama. Mabok dilarang. Dilarang. Fahsya. Judi dilarang. Fahsya. Segala bentuk perbuatan anu dilarang ku agama itu adalah perbuatan judi, mabok, zina, ngomongkeun tatangga, ngomongkeun salaki jeung mitoha, tidak bisa. Itu semua fahsya. Segala sesuatu anu dilarang ku agama itu adalah fahsya. Vokalis ungu ge fahsya. Anu dipayun ge siga nya ibu habis siga fahsya. Mirip saeutik cenah lamun ditinggali Timonas. Timonas tinggalina ka Lampung. Ya Allah ya Rabbana ya Karim alhamdulillah. Mencegah dari perbuatan fahsya. Segala sesuatu yang dilarang oleh Allah itu adalah perbuatan fahsya. Termasuk ngomongkeun batur, ngomongkeun tatangga jeung sajabina sombong, syirik, pidik, kiri, dengki jeung sajabina dilarang oleh agama. Segala sesuatu perbuatan maksiat anu dilarang ku agama itu disebut fahsya. Naon ari munkar? Munkar mah segala perbuatan dan perkataan anu kirang sae. Perbuatan dan perkataan yang buruk. Perbuatan dan perkataan yang buruk itu adalah munkar. Jadi salit bedana teh. Fahsya mah lebih umum daripada munkar. Jadi bisa ditarik kesimpulan perbuatan fahsya lebih umum daripada perbuatan munkar. Sebab ari fahsya mah halo kamarana ieu teh. Sebab ari fahsya mah Bu. Naon fahsya teh? Tah kieu betah ngajari ustaz teh kudu loba materi, kan? Jadi ngaji teh kakarage bieu geus poho deui. Fahsya teh adalah ngaebaweun balik fahsya teh adalah segala perbuatan yang dilarang dalam agama. Naon? Hah? Segala perbuatan anu dilarang dalam agama. Segala perbuatan anu dicegah, anu teu keuing dijalankeun menurut agama Islam disebut teh fahsya. Disebut teh naon teh? Gusti nu agung. Tobat aing mah tobat, Mel. Allahu akbar kabir. Fahsya teh segala perbuatan yang dilarang oleh ari munkar. Segala perkataan dan perbuatan yang kurang baik.
anu kirang sae nyarios sing sae tah gitu. Jadi sholat itu mampu mencegah dari perbuatan fahsya dan perbuatan munkar. Nusok sholat mah tara wani popolotot kasala tara wani suntak sentak kapamajik nggak pernah murang mareng. Gimana tuh bahasa Indonesia murang mareng teh? Teu pernah amek-amekan kanu jadi boj tara huak tara suntak atara kuplak atara culak yoi kana cocolok wae culak colek. Allahu Akbar, otak teh kemana aing harti kana kitu mah. Aduh ieu mah kasalaki teh ya Allah ya Rabbana ya Karim. Sae kacar ke ibu di mana sumping teh. Assalamualaikum waalaikumsalam gitu bahasana mesra manja gitu atau yang di mana sih ya kasalaki astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim ya Allah sing manja ibu sing mesra manggih nyarios kacaroge teh sing sae sing sopan Bapak ada aing semangkang deui wae. Amit-amit Gusti. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Aduh, Ibu kade kacaroge teh nya di mana sumping meuli teh mana we suguhan cai osok disuguhan cai Bapak ada pamilu. Osok ibu-ibu sok nyobain cai di mana soal ge sumping? Alhamdulillah. Hebat ibu-ibu di dia mah ngabohong nate. Bapak-bapak osok disuguhan cai jujur. Jujur bapak-bapak. Ulah sieun keun deui aya nama. Jangan ada dusta di antara kita. Pak kumaha esok disugan cai kudu janten bojo. Ieu mah datang ti pagawean pamajikan cemedut. Kasalaki eta panuan buat syukuran ibu. Suguhan caroge teh. Pak lamun ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, istri-istri, bapak-bapak sadayana sumping begitu orang sumping kabumeter nyuguhan cai malahan mantara ngajak ngomong-ngomong acan teu kudu amek bapak teh nyanyi we nyanyi lah. Bagaimana aku kan betah di rumah setiap pulang kerja engkau tiada jangankan menyambutku dengan senyum secangkir kopi pun tak tersedia. Itu pemajikan buat baut suami yang mana yang tak akan marah kalau makan tidur selalu sendiri. Jangankan menyambutku dengan kemesraan, bicara saja seakan tak mau. Mangga sareng. Allah Akbar kabir ya Allah ya Rabb. Ya babagur salah kita Gusti lamun keur boga duit. Ada uang abang disayang, gak ada uang abang dikandang. Aduh, aya duit teh mah kegetek-getek. Icis. Ya
mamah ada bapak dengan menang 10.000 ya anak kudu main setahunan cepet dulu. Sing ridho ibu sok sanajan dibere 10.000 ku salaki keur satahunan sing ridho sing ikhlas lillah kailahi ta'ala bakal ridho moal sing ridho istri nu soleha mah ridho sok sanajan dipasihan 10.000 keur satahunan sing cerdas ibu teh abdi mah ridho sok sanajan dipasihan artos mung 10.000 kanggo satahunan. Alhamdulillah soleh majikan aing cek gitu ta ibu teh aya barang anu kira-kira main satahunan wargana 10.000 aya kalender ini ke pasar Tanjung Raja atau ke Bukit Kemuning meuli kalender pasangkeun di mana salaki datang nyai mana ieu teh sangu teh mah nya teu masak asal teh sangu oh hasakeun gitu naon tinggal jual mana teh dabongan masian 10.000 dibelikeun kana naon teh 10.000 teh tuh kana kalender kumaha yang dar lamotan we ku sia kalender cek pamajikan teh hakan ibu-ibu dicurug yes. Allahu akbar kabira Allah sing ridho ikhlas karena Allah Ta'ala gitu ta sing ridho ikhlas karena Allah sing sae bahasa kanu janten caroge ulah sayang ka caroge teh lamun keur punya duit doang jangan sayang sama suami teh lamun caroge urang keur loba seueur artos sungkul ai giran teu boga duit salaki eta bibir pemajikan kot mancrit bari nyungcung manyun we ya Allah ya Rabbana bari manyun tung keripit aduhai si urat bawang denger nyungcung tegablek duit kasalaki ngajak perang mun salaki seueur artos kasalaki ngaharewos malah bari cungas cengos ngasong-ngasong rorompok beus mun salaki duitna beak kasalaki suntak-sentak si imah diacak-acak budak ge milu kahoak mun salaki duitna beak si imah diacak-acak salaki milu kahoak budakna oge kasentak bingung kok memikirnya sarang bingung kelakuan saha sorry dari rumah sakit ya Allah ya Rabbana ya Karim membingungkan lamun salaki loba duit teh kakara menikot Stido agung ya Allah ya Rabbana ya Karim mesra manja kasalaki teh mah keur papangantenan we wungkul keur masa-masa panganten mah manikot heueuh lempang ge manikot hayang paduduaan ka ditu ka dieu teh hayang duaan we lempang dina jalan dina sawah kerusum hujan dina galengan anu leutik teh geuningan kitu paduduaan we payung dua ge hayang hiji sepayung berdua ai lempang na dengan kajen pasadak-sadak oge na galengan kocaprak pamajikan labuh ubis Allahu Akbar kita ikan pengantin mah dicadel-cadelnya dicadel-cadel kancing lesot kancing ucat parah Allahu Akbar ya gitu baik terhadap suami itu kalau suami punya duit lamun teu boga duit mah salaki jamadun mata kenapa survei cak lontong membuktikan 89% nu pangheulana paeh teh lalakina lain awena sabab lelaki mah loba ngagebeg seueur gebeg eta teh Kang balik usaha ningali
ningali pamajikan mugakeun panto assalamualaikum teu ditemalan gebek sekali tah ningali banget nu pamajikan can diberewit gebek deui nita nyokot cai nyokot teh sorangan cenah gebek deui sapoe 10 kali ngagebek kali setahun 90 kali ngagebek setahun kemudian bengek 2 tahun kemudian TBC 3 tahun kemudian stroke 4 tahun kemudian modar mata kenapa survei membuktikan lalaki nu pangheulana maot sok dah bener survei membuktikan ya teh taros gede kaca lontong ka ditu ya Allah ya Rabbana ya Karim bapak-bapak WKD Pak ulah sok popolotot kanu jadi pamajikan panon teh mah burlong goblok sih jadi pamajikan gelo-gelo Allahu Akbar tah eta salat jadi salat mah tanha anil fahsya pamajikan moal popolotot ka salaki-salaki moal popolotot ka pamajikan bapak kade eta teh popolotot mah tak begang kana jadi pamajikan gering ngalang layus ya begang gering jaba kucel awak pinuh ku hapur gede bengol koreng tambah kurap kutu air geus hirup eta jelema dimake hirup deui nu kitu ge begang ngalang layus gering batin diperiksa ke dokter periksa jantung normal periksa darah normal paru-paru teu naon-naon di ronsen teh pas di ronsen dibawa ke dokter ditinggali teh dina ronsenan teh fotona teh foto salakina we keur molotot Allahu Akbar kade bisi kitu aing sing sae bahasa kanu janten bojo sing sae bahasa kanu janten ulah aya nu sok popolotot kanu jadi jangan murang jangan marah-marah kanu janten istri kitu tah Pak hapunten Pak nya aduh ya teh teu tiasa ieu buan kitu damar nanti dituna uratna hapunten we teu tiasa serius gitu ngawasanya tak ari serius-serius teuing geuningan jelema teh sing laleos ka mana ngeuceul rek kieu heula 3 jam kieu teh balik-balik deui ya kan jurik juga mah di WC teh ari teu rame ari teu heureui ngaji teh tuh bingung disebut teh sangka edan ajengan abi pengalaman eta boa edan ajengan teh ngajina ha kaos riadoh kawas istighosah teu rame aya ngauseureun ya Allah ya Rabbana malahan mau anu nyebut anjing sagala eta ka nying ha eta ajengan teh di oroh gitu kajengan ibu eta teh Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira kajengana kakara datang cenah balas ayo tak hapunten upami sim abdi nya hapunten wangsul deui kanu tadi pembahasan tadi salat teh tanha anil fahsya'i wal salat teh tanha anil fahsya'i wal catata salat teh pencegah dari perbuatan fahsya jeung perbuatan fahsya mah segala perbuatan yang dilarang oleh agama ari munkar mah segala perkataan dan perbuatan yang kurang baik eta menurut Imam Qurtubi tapi cek Imam Ibnu Abbas mah di tafsiran deui bahwa nu disebut fahsya teh adalah zina gitu. Cenah pamit lepat bilih abdi lepat panglareskeun we di dina ahli ilmu wungkul percanten sadayana tah gitu eta fahsya jelema anu sok salat nu disebut ahli salat mah ibu tara aya nu ngomongkeun mitoha aing mah mun datang ka imah teh sok segala digubuk eta lajat teh tengan dua-dua ada digubuk jeung pipiti-pipitina aing atuh riweuh rek nyamel coetna aya mutuna eueuh itu katanya naon kok kitu-kitu astagfirullahaladzim ngobrolkeun mitoha ieu isuk-isuk geus tadi banding ka warung teh teu pila meuli tarasi ka warung nama
3 jam di bawah teh Kang. Ece, alhamdulillah ece mah nya boga salaki teh aya tinggaliunana. Aya tempeunana. Emang kunaon kitu salaki ece? Gusti, salaki abdi mah ningali rupa da Gusti. Astagfirullahaladzim. Isuk-isuk geus tadi banding batur banding universitas tadi banding teh. Ieu mah di warung. Allahu Akbar. Gosip we hayo eta ibu-ibu. Ece apal teh ayu ting-ting. Digosipkeun jeung Raffi Ahmad kamari mah. Ngobrolkeun teh nu kitu, berbicara anu saya dasar idoi sia. Si idoi mah gitu. Terang idoi Ibu. Terangnya apal wae kana idoi mah da. Si Akum Sarkum, Aceng, Dadang. Aceng mah anu ngumudag Bu Guru Yolanya. Anu bogohan ka Bu Guru Yola. Si Aceng mah playboy ibunya, bogoh ka sadayana, kasih cucu bogoh, ka Bu Guru Yola bogoh, ka Centin bogoh. Kitu nya Aceng nya. Henteu atuh Aceng ieu mah, teu beda. Meureun teu apal. Tapi mudah-mudahan mantu solehnya. Soleh meureun. Meureun teu apal atuh. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Gunakan waktu orang kanggo ngalaksanakeun perbuatan-perbuatan yang baik. Boleh nonton sinetron naon bae silahkan. Asal jangan melupakan berbuat soleh. Sabab anu bakal marangan jaga di akhirat ka urang teh lain si idoi lain. Apalannya abdi ka si idoinya, hebatnya. Hebat. Siapa dulu papanya Jennifer? Itu gaul. Allah. Kita teh Bu. Ya Allah ya Rabbana. Selain sababna urang amal soleh hiji, urang teh keur pibekeleun ka akhirat. 2, urang teh keur tawi syukuran ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh sok syukuran ibu-ibu. Oh sok syukuran ka Allah. Lamun keur kumaha? Lamun keur bunga. Kita suka syukuran ke Allah. Bapak-bapak sok syukuran ke Allah. Lamun keur bunga. Keur susah mah cadu aing syukuran. Gitu kan. Lamun hidup mewah, harta melimpah, istri solehah, suami ke Mekah, beli sajadah, dikasih ke Maijah naik gajah, kejebur ke sawah. Tapi tak apa-apa ketemu Pak Lurah suruh jualin tanah dapat rupiah. Aduh Allah mane indah, alhamdulillah dadah. Kakara syukuran ari keur bunga mah. Tapi Pak